puasa nu aing ulah nyaho siapa laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mereka sia wa ana ajzidi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah siapa puasa bae tamah nu aing nu bakal males na siapa puasa bae kajeun SPG subuh hudang maghrib no problem. Asana SKB lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah waktu urang teu karasa ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae deuk datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak duh aing mah awak teu pati sehat. Hayang puasa di bulan Ramadan. Deres kene aya nu mikiran duh urut balanja tahun kamari ge can impas datang deui Ramadan pamajikan geus ngagereung bae hayang meuli kutang dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan hiji di PHK kontrakan can kabayar balik ka Lampung di Lampung ge keur paili ka Medan ka Palembang mending maling bae di dieu lah motor maling buat gitu baik macam-macam datang bulan Ramadan aya anu bunga alhamdulillah aing datang Ramadan teh senang kunaon emang kita subuh hudang-hudang jam 7:30 mantep tuh nu ngaganggu ngahaja we nya ngunci maneh pamajikan lagi geus bingung gateung mah eleh ieu ngelehkeun gateung aya nu geus kitu aya nu bunga bulan Ramadan teh senang aing mendek datang Ramadan teh kunaon buka macem-macem geus teh kopi susu rujak eta be nu kararasakeun bangunan nu karituna bae puasa teh dengkeun cak Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran bahu lain lalagan jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka pohar aja antak tadi ge aya nu bungah deuk HS bae nu bungah lantaran buka macem-macem nu bingung urut tahun kamari can impas aya nu di PHK macem-macem tahun bener teh mah kabeh nu bener mah bunga kadatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh moal eleh ku nyambut ka bogoh urang mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang deuk kadatangan bebene urang sapoe eta mandi 17 kali 17 kali gosok dage make batu bangkong ajur awak ujian tadek nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu ulah aya kokotor setik-setik acan
besi kabogoh kecewaan pokokna mah dekadatangan kabogoh poe Sabtu di subuh mandi deui di samping mandi deui ngacak deui ngaca di tukang hareup ngaca nage teu cukup di hareup di tukang di kacaan sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan edek jambut kabogoh teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu eueuh ge diayak-ayakeun bahkan berani maling jang kabogoh di warung di deuleu tukang warungna eueuh ieu tukang warungna jeruk apel dicokot dipaling jang kabogoh berani teh kos kitu teh pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal kabogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung kabogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan kabogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh naon koe kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta naon eta nyambut kabogoh pohara jasa nah ieu ge urang dek nyambut bulan Ramadan kudu ngaleungan tibatan nyambut kabogoh sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedengkeun Allah mah geus kajelaskeun as-shaumul li wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae eta mah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun SPG subuh hudang maghrib no problem aduh asana SKB mah lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak mudean kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di titah HS ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan kene HS bareup bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'a teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikumsalam golepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah nah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asri Allahu akbar waalaikumsalam brak deui hees udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dage nya mah embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang ti isuk nonton TV bae terus datang ke zuhur nonton TV datang ke asar atawa aki-aki aya nonton TV banten kan cicing di hareup jalan ai leungeun banyak kelantas bae ai mata kasih embablon dah
eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok ento Cilongok mah nu kitu nu neuleukeun paling nyekal nya mah lebih parah tah perbandingkan sing hade urang kuasa urang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jangan aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyawa tamat jahon teh Ramadan ge yeuh kabur dikubur kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene bloon tong aki-aki tambahan bloon bin goblok tong aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh deuk nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah, Quran aki, nu kamari teh di luar kamari teh dijual. Siapa incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh. Siapkeun Quran lah cenah kieu geus teu bisa majahat, geus teu kadeuleuh kayak kaca. Ge cenah teu geus teu bisa hese balelol. Deuleukeun Quran teh kudu dibaca, buka, deuleukeun, beres. Kayak aya incu bah Malik bah. Paingan hese dibacana tuh Malik ieu. Sawa inget tuh maca koran teh. Oh, budak kekena. Bebeja ka babaturanana ka anak. Magari rame jasa kurang. Mobil tibalik kabeh. Mana cek incunan tibalik. Salah maca. Kadang koran anu tibalik. Ai kolot baheula kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang deuk datang lurah teu nyaho eta lurah, atuh biasa bae urang pajar hansip. Biasa bae. Deuk datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana? Teu nyaho atuh biasa bae, malah mah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teh jaho kemuliaan bupati kagungan bupati moal disambut atuh kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae tapi lamun nyaho ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ieu beli geus ku sia ai bapak aing mah teu deuk sit doang bos bloon di mana bos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang kabupaten Tangerang berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan perpolitikan rapi, tataanana perekonomian rapi, jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Teu bupati teh lain urusan aing teh mah urusan PJ teh mah urusan PJKA kareta tuh PJKA mah. Urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pan cenah kieu harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan mentanya teu jahoeun pan aing tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kudu nih ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh ge atuh pan bebeja ka dieu minta jang meuli eta kene ieu atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit aju pedal da rusak yo ngan teu ngendong doang di mah atuh ka aing ngabejaan ge kos kitu
teu percaya didatangkeun ku aing jelema tah ditengetkeun dicekal ya saya orang mana orang anu ya sia orang anu lain saurang lamun itu teu percaya beusi bupati teu percaya tah rakyat sia tah bego lah tuh nyana ti loka jalan apa ka mana sih lelempangan ka Bandung bae teh naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jarang ngaji ka dieu teh ngaguling di deuleu ieu kiai bengkak saya mah ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing ngaju gerget ke bupati namanya cial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat anu sok urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantap bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah tetep bae unggul bae menang satang unggulkeun Allah lawan ku sia Bung Karno moal pisah kajen kukumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicitak gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto baguskeun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudol ya subol karena benar beres cak Pudol itu aing mah duitna doang akur doang yang Haji Pendi lah tebareres nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka teh berarti lain lalawara nah urang mah pokona sambut Ramadan ke bakal dicaritakeun minggu hareup jadi bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan ieu coba nyana beratan ka Ramadan tah beratan ka ngabesan coba aja iya mah cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna mapag bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa deuk datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan 5 poe deui surga nah maningan paeh ta meme Ramadan maningan datang ka Ramadan cak aja pene puyeng aingnya kan tuh bahasana model nu kolot mending paeh lah sakjana lah teu puasa tapi sorga kan mantep aduh tetep atuh paeh mah janu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeunlah ka diri urang
aing si bunga nanti dek datang Ramadan jamongan awak siapa ku tolol-tolol teh bunga teh siapa lapar cakana nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajuna rapat beuteung ju batak kiceup teh di dinyana doang taing mah teh nu teu kuat teh tah aduh mangkani keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaran makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana jadi kudu karasa lapar aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kok teu puasa kan ieu mah karasa ngangkat angkat leung kuna aing puasa teu kuat ya saya pulpen kudu alana sama lain puasa gering mah tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambelan malaikat pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid malaikat raqib belah katuhu malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid tugasnya nuliskeun raqib nuliskeun nu bagus atid nuliskeun nu goreng-goreng geus pada nyaho teh mah ieu mah aya satu pertanyaan ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantam teu kadenge teu kacarita urang mun ditanya kos kitu mal bisa jawab nyahonya ya nu diomong nu ditulis ke pagawean nyata jeung omongan nah nu zikir khofi aulia para aulia Allah para sholihin panjenengan mah di jero hate cicing besungut nama balem matana kadang perem tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah tak eta tak tulis tante ku malaikat eta lalu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh teteh kajeun teuing henteu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru malaikat hangru amat ya Ki Haji boga SMS-an jeung jahe wow pahit ya mah pahit cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot kaambe tak ku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa mun nyaritakeun tafsir nyaritakeun hadis usul fikih wah hebat jasa alatna luar biasa tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambeuna ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona bau PKB jerona bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kamu situ ngajina tetap tegenakeun kadegena sebab niatana lain deuk ka Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan brek dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah dua batur deuk laluturkeun deuk los pokona mah iman ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ye beda ye waduh barang dibere ku bupati rada bau ya waduh pilpres gede berena bau bentak ya bau bentak geus menang can bau ya waduh bedak dilarang mah ulah main duit cilaka tuh main duit terus bae urang kuari teh nyaho kan kok ican turun cenah duit aya teh kiai nu ngomong kitu belum teh kiai masyarakat baca ngomong kiai dan kiai pancen biasana geus rada hanet ieu mah eueuh antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh kontak si hade
hati-hati ieu sebuah negara waktu puasa ka negara mantap ya nah ieu hate urang kaambeu ku malaikat mantap seringkeun tafakkur ka Gusti Allah besi salah loyog hate hayang mulia hayang agung hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala ka ambeuna lain deui ke ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya ada di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna nu mana tuh eta nu sok babarengan jeung bupati iya tah nu sok kampanye teh iya betul iya tah hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato de ulah didareuketan budak tah mah hangru bau bentek malaikat pidato tapi lagu nu bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit bae kamu niatanana bagus Quran ka ambe Quran sholawat ka ambe sholawat zikir ka ambe zikir niatan bagus ka ambe ku malaikat niatan goreng ka ambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia deuk dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho ayo orang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah aduh luyag loyog hate urang ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nunggeus mah Gusti nunggeus mah geus bae teh atulah hampura Gusti tuh aing ngampura emang aing tetangga sia emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sia gede ge dihampura bae geus atuh abdi deuk ngelempeng diri deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari keneh hate urang bukakeun lempengkeun rapihan kabita amat mun dongeng-dongeng para sahabat para tabiin para sholihin di bulan Ramadan teh meunang Lailatul Qadar aing mah bejana be ye datang ka huisan ye careh paeh can pernah manggih Lailatul Qadar Lailatul Qadar kos kumaha kiai asal ngagebrai Lailatul Qadar ngagebrai caang Lailatul Qadar di puri ge aya teh si embang ngagebrai pingpingna putih eta Lailatul Qadar keneh tah dadana ge putih di sarua eta Lailatul Qadar jahanam da mah budak lain Lailatul Qadar bae urang carita Lailatul Qadar tinggal kabita geserkeun hate urang karesep kada dunia minimal kurangan karesep gaul jeung nu teu paruguh kurangan di bulan Ramadan urang bener-bener mensucikan diri sebab Rajab syahrullah Syaban syahri jeung jeung Nabi bulan kaul Ramadan syahru ummati mentak jam urang persirahkeun mulayan ti kuari ieu mah sakadar 2 minggu deui urang siap-siap hawana bang saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan emang ngonan geus kaambeuh ndeu pilpres soalna di Ramadan teh geus kaambeuh jasa wae tah urang siapkeun sambut bulan Ramadan ke minggu hareup insyaallah urang bahas tentang syarat rukun jeung kautamaan bulan suci Ramadan abeh urang puasana mantep sesuai jeung aturan nu nitah puasa lantaran puasa teh aya anu gede ganjaranna puasa di luar Ramadan aya nu leutik aya nu tadi ganjar puasa sia kunaon dia puasa ieu aing muasan si sarwit isial jasa urang ge di puasaan bohongan ku aing ditanya nya teu nembala
tanya deui nyiluk kajunyana ngomong ngajebris tanya deui ku sia geus 3 kali diciduhan aing bener tah kudu puasaan tah kos kitu batuk nah ieu puasaan sarwiti ya barang bau di puasaan belon tah budak nah eta kos kitu teu beunang gajaran puasaan hawa nafsu dosa malah nyin leng-leng batur. Nomor kedua puasa ieu mah puasa dengan sakadar awak supaya hara rampang we daripada diet lah mendingan ieu dipuasakeun eta teh ngiit awak supaya ngareunaheun awak atuh biasa bae teh teu beunang ganjaran puasa kos kitu lamun aya panitah puasa teh tah ti Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak ganjaran aya parentah parentah ulah mun aya parentah laksanakeun jadi awak urang teh diparentah ku Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak istimewa ta puasa jadi lamun kahayang urang mah puasa teh nafsu ngaranna hawa nafsu aing mah deuk puasa bae ieu mah tidak kusaha kusaha ieu ditaneun teu kusaha hayang sorangan we berarti kahayang sorangan ji cak Allah aing pan pangeran pan puasa meureun ka aing aju sia eta sosoranganan atuh pan aing udah kaganjarna ge aing mita henteu naon teu ka sia aju sia puasa bae ya neraka sia teu beurang sambarangan puasa ge kudu aya parentah teh puasa mentak aya hiji waliullah beuki dahar jasa ieu dahar bae wali nya teu ganyawan pajar lain wali jelema isuk-isuk wuduk 2 piring beurang seutik dahar 2 piring tes dohor ke dahar deui meme asar dahar deui tas asar dahar beak dahar kan biasana wali mah zikir bae ieu mah beak dahar malah deuk ngaji ge nimbel blong budak deuk ngaji ge nimbel sabaraha kebelna ngaji sih tetep nimbel bae persiapan cak cenah aya nu ieu puasa bae nu saurang mah puasa bae puasa salat lantaran ieu kiai nu dahar bae kiai nu puasa bae kiai ayolah jelema nu geus diwalikeun ramena baheula laporan nanya mama kula ai kiai anu mah dahar bae tapi muridna loba ngaji biasa kiai anu mah puasa bae sarua muridna loba gula mah nanyakeun teh istimewa anu mana tah nu dahar bae teu puasa-puasa nya mah jeung ngalarang ka murid ulah puasa murid geuneun lalintu mulut eta mah ulah puasa ai ieu mah puasa malah muridna bae nya naon teu loba omong muridna mah ngomong itu mah ibadah sih cenah dahar bae aya nya naon teu kiaina biasa bae nya mah nanya tah luhuran mana tah ieu na martabat luhuran udah dahar bae balik nya ka ieu mah can pati percaya panyanya asana jadi unggal kita kehebatan nu puasa tapi itu hebatan nu dahar bae saya sabulanahnya deui ka kiai hebat nu dianggap istimewa ka kiai eta batur mananya masalahnya mas jangan nanya tadi kiai aya hiji kiai anu kiai anu nu dahar bae jeung kiai anu nu puasa bae deuk nantu nanya teh kula mendeuk nanya luhuran mana pangkatna antara nu dahar bae jeung itu kabeh hararebat ngajina baragus muridna bagus ngan eta doang tah itu mah dahar bae teu puasa maksudna kayak kajero heula doa ka Allah barang kaluar deui teh luhuran anu dahar bae yang lain mah bingung sakena teh luhuran anu dahar kakarak doa ikat tilu wae nanya urang sabulan deui nanya deui ka kiai hebat di lain tempat nah jadi sarua jeung tadi tah begitu aja luhuran nu dahar bae tah luhuran nu puasa kecek jadi jawabanana mama tadoruh heula ka Gusti apoe 2 poe ka 3 poe aya jawaban luhuran nu dahar bae cipan bisa kitu ja pan
pancena dahar mah mawat hayang nginum mun gede dahar lobang nginum mun lobang nginum beureum bae pada tuh bisa luhur tepuyang enggak nya kana ieu nih luhur ieu luhur ngan dibandingkeun jeung nu dahar bae luhuran nu dahar bae nya nama deuk nanyakeun ge di mana selipna ulah aju ngabandingkeun ka sia berarti aing ge dahar bae luhur lain kitu atuh sia pangkat ieu mah atuh mah bangsa ngaran ore koros kabeh ieu mah tuh ieu mah batur ieu ibadah kan ieu mah telok puasa ieu mah puasa tah luhuran nun teu puasa selipna di mana ieu pengetahuan urang ulah aju ngabandingkeun aing ge berarti luhur jeung aing ge dahar bae sia mah sok aju kasorangan pugu ngan nilaina ku sorangan geus ieu mah nilai mah kabeh ge koros kabeh doh jadi kiai sok-sok kiai ge ore koros aing bapana ore koros urang rombongan ore koros kabeh anu urang selipna di mana gitu nanya lah nyana ka hiji jelema anu luhur ahli suluk seungeusna kiai anu ngajawab luhuran ieu abdi nanya ka anu kadua luhuran ieu keneh nanya ka tilu terakhir tetep luhuran nu dahar we belah mana selipna sih mama henteu ngagorengkeun kan abdi mah aya nya selipna oh budaya nya selipna saeuti mana ari anu ieu ibadah kiai nu teu dahar jalama sesuai jeung aturan Allah teu mengada-ada nya nama daharna ge lain hayo bae ketika lapar dahar teu lapar mah teu aya teh mapan terus bae patuh kuari ge persiapan jang dahar ge geus disiapkeun deui iban teh nya nama asal lapar dahar dahaga dah aing teu lapar mah teu jadi sesuai jeung kaayaan mana anu dibutuhkeun dahar mana anu dibutuhkeun nginum mun ngantuk kajen teuing keur ngaji hes bae loba teh mah kieu nu kitu mah hampir kabeh di dieu saparok kitu teh mah eta wali eta nu kos kitu segan deh besi aya di dieu digigireun urang mah hes bae nah ieu wali ye walingi ye beuleum walingi mah tah ieu tah ieu dahar teh lain sadahar-dahar aja mah hiji di mana butuh dahar dua niatan jang kuat ibadah salat maca Quran zikir nah ieu sesuai jeung parentahnya nama ari ieu nu puasa bae lain teh hebat ngan aya pemaksaan diri nyana teh pemaksaan diri jadi sorangan tanpa diparentah ku Allah ngan tabarruk ka Allah melalui sorangan luhur nama ngan dibandingkeun jeung perintah Allah nu langsung luhuran keneh nu melalui perintah sebab ieu mah teu mengada-ada nu dahar mah ieu lapar dahar emang dititah kulu wasrabu ieu ari ieu mah sanajan lapar ditahan ku aing ditahan aya pemaksaan diri jadi berarti aya rada takabur aing mah puasa bae kajen ku bisa deket jeung Allah tekan ku puasa padahal mah teu kudu ku puasa deket jeung Allah mah ku sesuai jeung parentah Allah deket jeung Allah tah ieu bisa nya nama ieu nu dahar bae mah hiji dibutuhkeun dahar niat jeung ibadah ari nu ieu mah aya pemaksaan diri bahkan lamun puasana saeutik deui mah ye cek eta nu suluk teh salih saeutik deui mah si ieu lamun boga rasa bahwa ieu teh nyana puasa teh boga kekuatan nang dirina atuh bisa-bisa teh diganjar ku Gusti Allah selip saeutik bae silakan cilaka nu mantak nu puasa bae can puguh hebat lantaran niat di deuleu jeung perjalananna kumaha nu dahar bae ge can puguh komo nu dahar bae mah selip loba jasa tuh ieu mah loba jasa selip lah tuh ieu mah orenganan ngagunakeun batin kabeh nya jadi urang deuk dahar bae nginum asal batin urang ka Allah puasa bae ai batin teu ka Allah mah ku hawa nafsu cilaka nah ari puasa Ramadan mah instruksi Allah tama puasa sia tinggal ridokeun we hate urang kuncina mah Gusti abdi datang ke bulan Ramadan haju ku Gusti dititah puasa abdi ridho jasa dititah puasa ku Gusti andai kata abdi dibere kuat berido jasa andai kata abdi dibere kuat cuman bari lapar ridho abdi mah
lapar najeng dahagana abdi marido kumaha Gusti bae geus tah eta tah nu hebat mata urang ngaraksanakeun parentah Allah di bulan suci Ramadan ridho ngaraksanakeun parentah teu ngarasula panae kieu ye aduh ya aing lapar biasa ye teu genah hirup ya aing sabarana mah aing aduh ye parentah mah parentah bae tapi aing lapar ye aing mun bisa demo mah Allah demo ye tah budak sakumaha deuk ka DPR demo tak ulah kos gitu ulah ngarasula ridho nunyin urang Allah nu nitah puasa Allah nu ngalaparkeun Allah nu ngadahagakeun Allah eueuh jelema urang ka kamar nginum eueuh nu nyeuleuh kumaha tenang Allah tah lain jahanam tah bantu aya pandinya jawara di luar puasa asup ka jero kamar nginumnya da di jero kamar laun nu neuleuh ieu tak ulah datang ke kos gitu kos budak ngangon orenganan ngadapok bae di bujur kebo ketangangon eta tak ieu nya jadi urang ridho abdi dititah abdi didamel ku Gusti sakieu ridho abdi dibere sehat ku Gusti ridho dititah puasa Ramadan abdi ridho dilaparkeun ku Gusti ridho ku lapar didahagakeun ku Gusti abdi ridho ku dahagaan tah boga ridho bae geus luhur urang mah ridhokeun sagala rupa kajadian di bulan Ramadan intina puasa urang supaya mantap jasa mundel ieu nu geus kolot mah kudu dirapihan tahnya jadi sambutlah Ramadan ku ridho a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa ihya'ul ka'bati kulla sanatin biziyarati lan ngurip Ka'bah ing dalam saban-saban tahun kalawan ziarah wa dafu dararil muslimin lan nolak ing kamadaratan wong kang muslim kabeh kaki suatu hari kaya nangguan ing wong kang budak wa itami jayain lan aweh pangan ing wong kang kaluwe idza lam yandafi' bizakatin wa baiti malin tatkala ora narima katolak ya doror kalawan zakat lan baiti malin bait mal wa tahammulu syahadati lan nanggung nyakseni wa da'uha lan nekani syahadah wal hirabu wasona yang dan pirang-pirang pagawean wasona yang sepirang-pirang pagawean wa ma tatimu bil ma'isyu lan barang kang salamet bi kalawan ma opo pirang-pirang ma'isyu opoh pirang-pirang kauripan di mana fardu kifayah tenu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi di mana dipigawe ku sabagian manusia gugurlah dosa-dosa anu sejen nu teu migawe nu lamun nu ngalaksanakeun kabehan doraka
geus ayana nu ngalaksanakeun sehingga sampurna pelaksanaanana sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah. Di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjah halul mushkilat fiddin wa bi'ulumis syar'i katafsirin wa hadithin wal furu' bihaitsu yasluhu lil qada' wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna bae. Sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar, tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf. Di urang mah lobaan keneh nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab negara lain negara Islam, lain negara Al-Quran, tapi negara HAM. Tuturkeun datang ka pae HAM capek sebab buatan manusia. Tapi memang negara orang kos kitu. Atuh urang ge nutur-nutur bae. Antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang. Tapi deuk kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kene agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur HAM, nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat apakah hayang cilaka di akhirat. Sok pikir ku dengkul ulah ka otak jauh otakan kabeh ku dengkul we ja otak kiai kos urang mah jang naon atuh. Otakna kadeulean di hulu tah urang, tapi tetep bae teu disebut pinter. Disebut teh geus otak udang. Nah, ieu sing hade. Urang salamet di akhirat, di dunia onam lah moal kebal di dunia. Urang geruk carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun. Dicarekanan bae ku pamajikan urang. Ayo siap 40 tahun pae geus merdeka urang tina panyarek pamajikan merdeka. Mantap jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya itu hayang merdeka maksudna. Ai teu daek neangan deui kitu ge. Mun daek neangan deui mun teu. Di negara urang negara koski Bang Ambalaya, bang ten ditahan ka neraka. Riba, kredit baheula mangan di kota hungkul, ku ari mah kiai boga showroom. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio, radio dipareuman, dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai. Ku hari mah kiai na jualan radio.
Kiaina boga TV ambalayah di imahna. Di imah kiai teh di ruangan harup gede. Di tengah, di dapur, di WC aya. Di WC. Masya Allah. Asana engke mameureunannya TV atau dibawa ke masjid bukti kuari. HP saya TV yang dibawa ke masjid. Engke masa karat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP mana HP? HP mana? Wah, engke masa karat geus lain maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ialah amr ma'ruf nahi munkar. Anu ku nagara mah henteu dititah amr ma'ruf nahi munkar. Titah teh amr demokrasi. Nahi munkarat. Sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat. Silahkan anu jadi pemerintah geura persiapkeun jang tanggung jawab jawaban dihareupeun Allah. Aduh, ada ringgis, masya Allah. Nah, iyalah hirup urang moal kebal. Bakal ditanya segala rupa amal-amal. Kusabab kuari teh jelema teka deulu ibadahna ka Allah, inget ka pangeran, maka ku Gusti Allah dicoba, diberelini. Kamari mah urang ngadengewem Semarang, Oyag, Yogyakarta gempa, Bali, Bitu gunung, Asikmalaya, kuari mah Lebak, Rengkas, itu Lebuan. Tangerang ge kena ke pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman. Aman pasar Kemis, ya Allah maha kawasa Allah. Dicoba ku Gusti Allah, inget ka dongeng Abah. Ieu bumi aya 7 lapis, lempengan-lempengan bumi, aya urat-uratna. Kos radio, kos televisi, aya komponen-komponen. Anu kitu mana Labuan aya urat, Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat. Cek malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak. Ulah loba toel. Emang gunaon cek malaikat Jibril? Loba jasa nu ngridit Bril. Ka kiai Bril. Toel apa kayu toel? HP ambalaya HP. Kiai ge waduh lain susur ku ari mah nu di kantong HP. Toel Bril. Toel. Wage cinggir doang di toel net. Goyang bumi, masya Allah. Eta kamari aya anu adzan, santri mah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya anu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anu Allah. Aya anu ti Arab. Si eta mah ti Arab si eta. Selain Allah ada nama. Aduh, masya Allah. Jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama. Zikir bersama langsung nu nitahna Allah. Dititahan zikir mah di Senayan hese. Secara nasional zikir bersama. Mun teu dibere cau Ambon teu daek datang. Zikir bersama di pendopo.
lamun haji pudolina teh dibere 5 juta teh daek. Ada tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah Allah Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah Allahan. Coba eureunkeun, eureunkeun. Kumaha kuari? Seuseurean Gusti. Tuh, gua dosa teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih. Tapi ketika urang nyaritakeun torekat maju ka hakikat bakal kapanggih. Horenganan naon bedana manusia jeung bumi. Nu ngagerakeunana Allah Al-Muharrik wal Musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah. Urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi. Ku Allah dirobahkeun pencet. Ha, ja urang ge kuari nu teu dirobahkeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang. Teu digerakeun kan ku Allah. Ngan nanya doang, eta keur naraon ngaji. Oh, ngaji. Berangkat dewe ka ditu. Henteu digerakeun aya ngaji mah teu bae, kajeun teuing deukeut. Kajeun teuing jauh di Purwakarta, Bandung. Palembang. Nyana digerakeun ku Gusti Allah. Dat hakikatna urang na ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji, ajo loba muridna asa nang nyana dicabut ku Gusti Allah. Cak Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku. Menang aing. Tah Gusti Allah. Tah badak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku. Mantak ka murid ulah ngaku murid ulah. Antepkeun kena sing koloyong. Main aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturanana. Geus datang ka mana? Ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngajebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae. Oh, eta mah murid kula. Tilok ngaji ge murid asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Kita nu susah. Nu susah ngaji bae kanyan. Ditanya eta murid teu teu ngaku kula mah. Wah, eta mah kiai pendopo nu kos kitu mah. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang deuk sakaratil maut emang kumaha dipiceun dedeleuan urang nu ieu. Sat, eueuh kaget kan urang. Dedengean nu ieu eueuh kaget urang. Kajet teh molotot kitu, molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah, ketika dipiceun dedeleuan nu ieu deuk sakarat, dedengean nu ieu nyana mulai ngomong sorangan, eneng kemana eneng, eneng itu gerak paraban, padahal dek pae, antaran hate eneng, atau eneng-enengan bah. Ketika dek sakarat, jana kebenaran boga kabogo orang Karawang, sarwiti, aja pendi mana trizi. Ambo budak dek sakaratil maut trizian, tolol. Ndek daun emang mbah, ndek gitu WhatsAppan. Ya Allah, ndek Facebook cek dat. Aduh Gusti Allah. Nah, sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat. Kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril. Kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekel kuncung. Allahu Akbar. Ditinggalkeun Allahu Akbar. Enggak, saya goyang bumi. Allahu Akbar. Nya nangis. Beres eureun. Woi, kuda mana kuda? Sararia jas.
lain hayu zikir ka Gusti Allah henteu tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah dibere gering lah Allah cager biasa etik di rumah sakit kene di rumah sakit kene coba eta TV setel can balik-balik acan goblok can balik-balik acan TV kuari mah jadi di rumah sakit jadi dibere TV kuari ya Allah ya Rabbi awak urang deuk datang ka mana ya sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji sakieu ge diwewelan terus teh ceuli hayo sia meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu asup ti dieu keluar ti dieu buktina jauh perubahan sugan barang ngaji bae teh kuari aju HP na tina 3 jadi 2 henteu malah ti hiji nambah jadi 3 eta kan berarti perkembangan kos gitu perkembangan jahanam dia terus diulah-ulah kumaha sia mah di ka jahanam geun embung hayang ka sorga bae ai lalakon kos ahli neraka deuk kumaha tulang sakulhum-kulhumna agawean sorangan atuh sorangan lah teu bisa dikulhum-kulhum masyaallah karim nah ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab nagarana teu ngitahan ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan bupati keur jaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan bupati keur jaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan di pemerintah eueuh sama sekali lain sama sekali sama sekali eueuh amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep malah kuari DPR calon neraka kabeh lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas jilbab masalah tuntas DPR bodoh nah nega eueuh negakeun amar ma'ruf nahi munkar satu contoh eta bos satu contoh eueuh bae nu berbau Quran teh ulah kuduna bener-bener didemokrasikeun kulambangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam aing mah ngabejaan doang misalnya di daerah pemerintah loh diuji sok nyanyawanan geura pae sia dia tonton sia ku aing ayo sia nah ketika ditimbang amal nah iya nu keur ieu ngomongkeun aing teh nya malaikat seren saksina saha malah Haji Peni teu adil dipudoli lah lumayan lah dunyana jadi saksi macak-acakan negara ieu amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetep di negara teu dikondisikeun amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep nu teu ngazakat diantep anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan eueuh keramat tunggak nyeun deui lokasi jang paranti nu kos karitu naon eta kieu kos karitu bae lah pokona henteu maksudna naon kos kitu bae lah maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah geus sia mah osok ka ditu aing mah kabar ge ti siapan di mana eta kuari tah deket kampung Gusti geus dilokasikeun bae ya Allah ya Rabb geus puguh di hotel-hotel geus puguh kuari mah tuh di kontrakan eta mah anu liar ieu nu dilokasikeun negara teu kumaha nah eta nu ngizinan kos kitu deleukeun di akhirat tonton ku urang saha gubernurna saha bupatina saha camatna sia geus pokona mah masyaallah nu mantang deuk kumaha sajalana kiai jeung pamarentah
dihayu-hayu ge lempang mal bisa sebab patokanana kiai mah Quran nya nama mal bisa ngan kalang gitu nageyu urang babarengan we nu bisana mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngedahannya milu ka ditu ieu nu bahayana mantak loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang majlis taklim tinggal majlis taklimna doang lantarannya nagis teu berpatokan ka Al-Qur'an berpatokan kana kahu kana kahu ape menang urusan negara ulah sok dibawa ka majlis panjang urang menyarita amar ma'ruf nahi munkar wa iyaul kabatijin wa min furudil kifayati ihyaul ka'bah tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah ngarame-rame Ka'bah carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain atau nyeun gambar Ka'bah aju kurang dijadikan partai doraka sia kajeung lain kitu-kitu atau ya kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh maksudna daratang ka Baitullah sabaraha bulan sabaraha minggu sabaraha tahun kullasanatin setiap satahun sakali nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali ai satahun sakali naon haji biziarati ngaziarahan Baitullah munggah haji mun boga duit satahun sakali lamun teu boga duit 2 tahun sakali lamun teu boga duit 3 tahun sakali teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib ngan jangan hirup-hirup Ka'bah ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji di Indonesia khususnya umumnya di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabeungkeut ku aturan negara teu salah-salah teuing negara ge nyeun aturan lantaran lobana berkunjung nunduk berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia wah luar biasa lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000 leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus teu bisa urang unggal tahun tapi daftar nama kudu ti kuari abeh naon ieu abeh diala peperet na diala jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nu deuk munggah haji na loba jasa daftar ti kuari menang ke nu 10 tahun 15 tahun 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten Lampung mah Lampung paling 10 tahun Palembang 10 tahun ayam 7 tahun di Tangerang mah 17 tahun kuari daftar 17 tahun karek berangkat lamun kuari daftarna umur 60 tahun tambah 17 tahun berarti umur sabaraha berarti sabaraha 77 asana asana nu berangkat rohna doang iya di Indonesia aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang buktina huese geus kos kitulah aturanana nya nu nyeun aturan ngan eta 17 tahun sabaraha duit
bungana taina sabaraha duit tak eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi. Wallahu alam. Jakuari lamun diungkit dana haji teh ti zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beheung. Baheula mah pan nyebutna sabeheung kuari leuwih. Berarti liput. Nah, jadi kamanakeun wallahu alam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan nagara geus sok-sok aya nyaho sih melah. Geus tamu aing teh mah nyahona. Henteu pan kami ya bagian rahasia mah daftar bae geus. Pokona ulah sok aya nyaho ka dituna geus. Tah mah urusan aing. Henteu. Ieu mah hayang nyaho. Sia mah ditembak sakuai. Supaya nyaho-nyaho sagala ulah. Atuh geus kitu geus. Sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depag, tapi di akhirat urang sebagai rakyat bakal nanyakeun. Ya Allah ya Rabb, pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi. Abdi munggah haji daftar tahun sekian, kemudian berangkat tahun sekian. Ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge, tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit. Baheula keur zaman Pak Harto mah 2 juta, bejana kamari ieu mah 3 juta. Kuari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana. Nah ieu mah abdi mandek nanya be, Pak ka presiden, coba dipake naon? Cek presiden itu ada menterinya. Menteri panggil. Menteri panggil Menteri Agama, Menteri panggil deui Menteri Dalam dan Luar Negeri panggil. Oh itu kan udah ada yang ngurus depag. Kita pula depag. Cek depag teh kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten. Nah sia terus kahandap. Cek malaikat yang manggeus belah ditanya deui maning gusur bayu. Inggis hal-hal nu sekarang itu. Kuari urang teu bisa nyaho, teu meunang nyaho. Tetap di akhirat bakal diselesaikan, disebutna ieu faslul qada. Perincian hukum. Nah, eta keur carita di negara. Carita di urang sarua pribadi geus hade. Naila di antara fardu kifayah teh ihyaul ka'bati kullasanatin. Ngarame-rame Ka'bah unggal tahun. Di dia dijelaskan biziarati kalawan didatangan melalui zohir. Ai kitu mah urang bisa hiber ka ditu misalnya Haji Pendi diangkat jadi wali. Kemudian jadi bisa hiber ka Mekah. Memeh ka Mekah aya anu ngajepret. Pajal manuk gareja. Paeh nyana. Ayo bisa datang ke Mekah. Perjalanan hiber terjadi. Loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah ulah-ulah ning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke. Nah, kakawasan Allah maha kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia. Wali-wali Allah. Wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun. Geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun Yogyakarta Jawa Timur kuari mulai ka Banten kakarak ditoel doang set moal kebel deui mampu asana sagede kitu ngan samenit paraeh di rumah kami eta bangan sadetik teh goyang kabeh goyang Karawang ngeunah tapi goyang bumi mah bahaya. Ya ul Ka'bah kulasanati kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan terjadi ihya ul Ka'bah umroh mah terjadi jadi disebut ihya ul Ka'bah kulasanatin biziarati aya kulasanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif wukuf allati hunaka kullasanatin yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dikna eta ngarame-rame
sebab teu hajian teu kadelengeng keuna jelema marake baju ihram tapi ku haji jelema berangkat ka Arafah berangkat ka Mina Masya Allah iyalah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketara rawah jadi urang ngahaja ke Mekah itikaf di Mekah salat di Mekah di Baitullah teu kaasupkeun ka Ihyaul Ka'bah termasuk umrah wala bil umrati kama qalahul musannif umrah doang ge teu kaasupkeun ka Ihyaul Ka'bah Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji mudah-mudahan orang kabehan bisa marunggah haji unggal tahun atau 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali pokoknya orang ke Mekah amin ya rabbal Ihyaul Ka'bah kuarieu ranting-ranting Ka'bah kepanjangan daripada Ka'bah masjid eta menuju Ka'bah di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah musola menuju Baitullah nggak hirup-hirup Baitullah teh bisa urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa paling ge urang bisa umroh aya nu ngasupkeun Ihyaul Ka'bah teh umroh padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa ieu masjid ramekeun menuju Baitullah itu masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara jadi ayeuna urang deukeun masjid cenah urang bangunanna mah kumaha bae engke jerona kana kompas teu bagus teu etis ngalirukeun jelema lempengkeun ti mimiti ka bangunan deuk kumaha bae lempengkeun ka Baitullah eta ieu masjid ranting Baitullah nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka teu meunang haram ka neraka jelema haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid teu beunang sebab masjid mah julukanana Baitul al-masajid buyutullah al-masjidu baitun min buyutillah masjid bait Allah geus jelema hayang ziarah ka Allah hayang silaturahmi ka Allah ka masjid pada orang hayang kapanggih jeung Allah masjid hees di masjid teu jelema keur hees di imah Allah bendueun goblok sia di imah aing molor sia goblok sia ya merentakeun jin nirjan balangkeun kaki di kuburan balang jelema nu hees di masjid teh baheula sok dibalangkeun ka kuburan di Allah bendueun ngomong dunia di masjid Allah bendu molor di masjid Allah bendu kumaha cenah kiai lamun lain di masjid di majelis taklim keur ngaji leuwih bendu sakitu keur ngaji nya mah bisa hees pohara tah jelema teh pohara tah mah geus nyayomkeun guru tah mah kos kitu mah teh sarua jeung guru ieu mah atuh guru-guru kula-kula guru mah los ngocok prak bae kula mah hees nya hampura teu bisa hampura ku aing tampili geus ku aing iya teu meunang sambarangan di masjid sebab masjid mah baitun min buyutil imah Allah anu junub teu meunang ka imah Allah anu haid teu meunang ka imah Allah anu deuk nyaritakeun dunia teu meunang ka imah Allah aya larangan-larangan di imah Allah mah teu meunang sambarangan di imah Allah haram sebab masjid wudi'a lis-shalah diparantikeun jang salat atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunya atuh komo di Baitullah aslina atuh komo di Baitullah aslina di ditu urang di dieu bae jauh ka Baitullah
menuju Baitullah aya mimbaran haramnya ditakeun dunia atuh komo di Baitullah Mekah mantap jelema norekat kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna